أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل. Allah. Ayam cepot geuning. Hayang dengekeun deui euy. Kabita tadi bapak dewek ngaji deui euy. Ngaji gitu? Kamari euy. Di mana? Di masjid. Oh, Sok luikeun kayaknya. Yaqussu ala bani Israil aksharal ladzi hum fihi yakhtalifun. Lain mang bisaan ngaji teh euy. Diajar cah eta. Diajar. Ya. Jadi sedih diajar paling ngadadeg-deg oge da sedih teu bisa tuh sim kuring we. Kuyahna we teu bisa ge diajar mun pasti loba salahna meureun. Da kadang-kadang diajarnya. Keun bae. Kurang we da. Masih kana tahap-tahap pelajaran gitu. Nah, atuh lain diajar ka Ustaz Atep gitu. Pan eta ge guru sim kuring teh Ustad Atep Musli. Kurang mana teh euy? Airi padumukana mah di Berak, Kampung Berak, RT 06 RW 03. Urang diajar ju euy. Hayu. Sok tuluikeun ngaji teh dewek ngengekeun dieu. Keula atunya. Sok. Sugan bisa keneh gitu. Sedikna ngaran-ngaran lagi diajar teh. Dewek ieu ayak dewek diajar teh. Insyaallah kayaknya diajarnya cepat. Keula kurang teruskeun atunya ya nya. Sok. Dewek kengekeun. Inna hadzal qur'ana yaqussu ala bani Israil aksharal ladzi hum fihi yakhtalifun. Teh lagam saha mang? Maseng. Teuing da urang jadi guru ieu teh apuna. Urang mah kumaha cek guru we. Cek guru kieu, cek guru kitu, atuh urang mah ka guru. Da mang Aceh yang pengalusna di Jelekong teh kurasaan mah deui. Susah. Sok. Yo eta Ting salah celi dewek gitu sing naon mang Aceh pengalusna gitu dieu. cek kuring mah biasa eta ge. Ieu ge bari ngadararek teh geuning atuh. Kumaha nya rada nervous gitu. Mau aya mang cepot teh jagona marukanan teh dina ngaji teh. Sok kitu sok tuluikeun nya euy. Atuh cing sugan apal keneh ieu ge da geus heubeul tarang ngaji urang ge. Sok we. Da ibadah dewek ngidengekeun di dieu ibadah ieu euy nyok. Wa in
sakitu ge lumayan geuleuh dibanding jeung henteu mah. Lumayan saseureun sabeuneureun kapamput diajar. Kapamput depan eta ge guru sim kuring keneh eta cepot marukana si guru sim kuring teh mang cepot hiji-hijina teh mimitina mah Ustad Atep Musri guru sim kuringnya urang mana eta Atep Musri eta pan tadi kuring disebutkeun urang Kampung Berak nu ate 06 RW 03 geuningan padumukan teh Tapamput oge sarua didinya tempatna. Terus Bapak Ustad Ujang Surahman tasim kuring diajar Al-Qur'an teh ti Bapak Ustad Ujang Surahman sim kuring mah Mang Cepot. urang mana Ujang Surahman teh euy? Ujang Surahman anu ngageugeuh Masjid Al-Mubarokah anu alamatna teh di Kampung Nangerang RT 04 RW 03. Tos nikah acan jeung Surahman teh euy? Atos ka urang Majalaya. Rantos kagungan putra deui atuh Bapak Ustad Ujang Surahman teh marukana. Mun kemah tepangkeun jeung Mang Cepot Ujang Surahman teh. Insyaallah anjeunna teh justru ketua MUI Ranting Jelekong teteh Mang Cepot. Kitu. Mun Da Mang Cepot mah tinggalin tara gaul euy. nya nu mantakan oge Mang Cepot teh kada seueur kaluar teh kitu tah. Supaya Mang Cepot teh terang, tapi da pangaraosan Mang Cepot teh osok ngaji gitu. Alus Mang Cepot teh marukana teh aduh. Saseureun sabeuneureun baheula we keur budak leuh sok dengekeun ka pamput. Lain kemah Mang Cepot nyobaan Mang Cepot ngajinya simkuring ngadengekeun. Erek aing. Ayeuna mah simkuring rek geus era ku Mang Cepot jeung rada ngadarek deui kita nerpes sing ngarepan ku Mang Cepot. Ulah kitu diajar mah. Mang Cepot mah ngeunah kana ceuli ada ngaji teh. Engke diteruskeun deui Mang Cepot anya. Sok tutup mah. sok gitu surakon. Sadaqallahu